Dinten ayeuna mah hayu urang ngababad tangkal samangka. Ieu teh aya samangka jadi kan harita teh nya abi teh ngawurkeun si Ki Samangka kenging meser ti biasa ti tukang sayur. Teras si Ki Samangkana teh aya nu jadi eta ayeuna urang babad we sadayana da soalna tangkalna teh tos mulai paeh kitu nya. Daun-daunna teh tos aya nu gararing sapalih. Terus ieu teh samangkana teh tuh aralit teu ararageung sapertos anu biasa. Da soalna meureunan kirang pupuk atau kumahanya kirang dirawat meureunan tuh tangkalna ge tos gararing sapalih kieu. Tapi si samangkana teh teu daekeun ageung pisan sapertos anu ti pasar nyantos we ku abi teh hayu we dibabad da kantun kabala-bala. Ieu samangkana teh aya 5 biji nya 5 buah tuh kieu aralit pangalitna pisan saageung endog tak kieu. Teras bentukna ge ieu teh ni kararieu geuningan henteu marulus bentukna teh pararetot cuma ieu hiji tanu rada mulusna teh pangageungna teh ieu teras nu pangalitna. Duka lebetna teh duka beureum duka henteu kewe urang pecakan dibuka. Entos sakitu heula.